aing sarareubeubeuh teu ngasana mah hayang ulin ieu. Keluarkeun ya aing sieun di Badung ya aing teu bisa. Dikasih arak kitu nya. Sina ngajak ulin ta embe ka kebon. Mumpung nya aya di imah. Heulah, saya ngagorokeun si arak bae atuh lah. Sina ngajak embe healing teh ka kebon. Kebeneran amat trak sina ka mana? Nek ulin lah. Ulin ka mana? Sia ulinan bae. Atuh biasa ulin di Sinanda, jang sadeui atuh. Ih, kabeneran. Heuh, ulin sia asuh ka Sinanda. Teangkeun teh Sinanda. Ulah poho tuh, embe emak ajak ulin nya sekalian. Emang emak da ka mana? Atuh emak mah biasa, atuh emak mandek kagosip. Mama, nya samper Sinanda nya. Tuh, embe urang ajak ulin, ajak healing, heuh. Geus sih lo poho, awas ya. Amun teu nurut ka emak, doraka sia. Heuh lah ditu lah. Aing mah masa kudu lawan embe sih. Woi Nan, sia tungguan bae di dieu. Aing deuk asup heula ya. Dek naon asup ulah dia bae. Woi Nan, atuh sia kumaha? Aing mangajak ka dieu ge. Deuk lawan embe, lain deuk nempo embe. Heeh si rok. Gerak cokot. Tungguan aing nyokot embe heula yeuh. Siap rok. Woi Nan, ka dieu naik yeuh bantuan aing. Rok eta tanduknya loba amat. Ieu tandukna ya 5 tuh loba. Geura buka tuh urang ngangon ayo. Cicing. Geratunan lah. Biasa. Ayo, woi. Di berat jasa ya teman. Ya kalian. Salah wato. Benak ngamuk. Dah harga bae woi. Benak ngamuk. Ih. Cicing. Ulah. Benak ngamuk bae. Cek mau nyampe. Gas lah. Gas. Can. Tah. Sia bae lah. Gak bisa aing. Sieun aing. Đâu vậy? Esenya. Nasya. Yes. Mumuteran eta embe.
Heran lah, orang diuk bae dinya lah. Oh, ya lah. Karate ayo. Di dia ya, saya ke mana? Aing poho. Poho. Helah, jadi bae lah, nungguan lah. Aduh, aing tarunduh amatnya nan. Aing salah lah. Siapa tungguan lah tah. Mbe aing ke kuaing bere kopi lah. Tungguannya. Di, jelas awet eta si Arok. Di. Aing balik bae lah ke imah. Aing ditita jagakeun embe. Sahayang teuing hayang jagakeun bikang ayang aing lah. Geus teu kawawa. Kumahanan mbe aing aman. Ih. Mbe aing ka mana? Nan sia kuaing tita jagaan doang dia sakitu teu bisa. Aya aing sia ka mana di tita aing jagaan malah balik meureun sia malah. Mbe aing ka mana di ish. Cekanan ieu mah aing kumaing lah. Mbe. Sia ka mana, Be? Aduh. Sia ka mana di? Be, sia leungit mangke aing udah cekanan ku Mas Saro. Aduh lah. Be. Cak kemana, woi? Kemana di Mbe lah? Aing malah kanan ieu mah aing beat digebugan ku maing. Aing ngontrol si Arok heulan lah. Rok. Kumaha Mbe emak geus diajak healing ka mana bae ku sia. Coba emak yang neuleuh eta si tanduk 5 emak. Geus dibere parabnon ku sia, jajanan naon ku sia. Mana Rok? Mbe si tanduk 5 kesayangan emak. Mana Rok? Mana? Emak yang neuleuh coba teh si Kasep emak tah nu Mbe kesayangan emak. Sia geus diajak ka mana bae atuh yeuh. Si Nanda ka mana si Nanda? Si sorangan bae ngangon. Teu keselan sia. Nanda mau balik mah. Haju mana yeuh? Mana eta Mbe kesayangan emak ka mana? Emak yang neuleuh. Ih, sia mah ceng ku bager-bager teuing balik di pondok dek. Non ngaranna teh ya? Ngangon Mbe emak. Mana ya emak? Emak yang neuleuh, Mbe na. Geus buncir cenah teh beuteungna. Ke kandangan deui hayu urang. Mbe na leungit mah. Astagfirullahaladzim, Arok sia mah tita sakitu bege ku aing. Ya Allah, eta mah Mbe. Aduh aing, kamari anu nawar 10 juta kau teu dibikeun, ya aing ku hook-hookna eta ka Mbe. Ngeuna mah aneh. Tandukna pan E5. Aduh aing. Asa kubah ngajagaan sih? Ieu jadi kieu mah. Pan tadi Arok di talian di dieu di talian ku Arok di talian. Si talian di dieu Mbe na. Heuh kenceng jaksa di Oh, talian. aduh. Aju. Arok ka dieu tah. Ka dieu jeung si Nanda duaan. Aju Arok kahesan di dieu kahesan. Pas udang-udang si Nanda geus eueuh. Mbe nage eueuh mah leungit. Astagfirullahaladzim.